Wire dinten ieu pisan parantos kadongkapan calon panganten pamaget. Miwah rombongan anu sakieu ngalungkeun ka pangaget. Mugia kalawan mugi aya dina rahmatna sareng pituun Gusti Allah. Kalayan kawis Bang Bagea mantena dipapak ku acara adat Sunda tuturunan parahiang budaya parahiang. Sumangga pasti urang buktikeun supaya urang nyatakeun. Acara apa? Wikawitan. Itu anak kurang tetesin lah kurang basis obat adil bangun ini. Itu anak kurang. Bubun, dia teh di bumi ngasih ibu aja teh kadang kapan tamu ini. Tamu besa. Oh,
panggianana bujurna geura bener. Saya mah ngomong kurang jampeannya belah kecap di siaya duit jarian belah katuh bisa kayak duit tahu coba mungkin tahu ngidul orang jampean malah kena ayeuna ngan hareup ka anak urang ka ditu ka payun anak urang mah teh sing ratur pesing kusuma atana wali ganti sumpah kadang ngedewa kepesan kodona kulit turunan ratur pesing kusuma kembang kake mah malah dikasih pakai mah awur Bismillahirrahmanirrahim. Silwil putih mangut. Awas gak nyikir lamun teu nyikir di kabeh si aku urang di pangaran di selama. Mana belah teh jadi belah teh sarua hiji dua. Nah, ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hareup maju Bismillahirrahmanirrahim. Itu tinggali urang tiup dan nyikir lamun tenaga ku siapa teh RT acan si abraku. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nongeng saeutik TV. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, ampun eta mah Maria dulur. Kudu praknayagan gerak kawitan. Aturan kasih kurang syuting aturan sumanggaligi.
Haturan mencaya sumpi kasadaya keluarga haturan semangat melati asih tembang ahiman sekitar sok mangga ibu barakalun kembang kanya kembang kadede kembang pangbangnya kanu besok sia di Jepang ku bapak mangga diiringkeun ka kursi anu kami siapkeun di payun dinya calikeun terasi payun neng ke payun sami ngaos sholawat sasarangan mah sok neng Neng paling kiri, anak belah kanan.